mangga para wargi urang teraskeun hanca dongeng nuka tunda kamari carios nyambung anu judulna nyata Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng para mitra karangan Rayi Salira ayeuna teh nincak bagian ka-27. Dina akhir bagian ka-26 urang sami-sami ngabandungan para mitra sadaya. Si horeng si mana horeng cenah geuning eta para mitra sadaya. Harita teh nuker di hareupanku Santini teh nu tiluan anak buahna Kirang Ngaji. Hari Kirang Ngaji teh pan rampo gerot. Nu parantos kasohor para wargi sadayanya. Emut keneh Kirang Ngaji nu kagungan putra para mitra. Anu mana putrana teh jadi nelasan nyata guruna pramuda para wargi sadaya. Saran si horeng anu namina Kirang Ngaji kagungan putra namina Bandara teh nu nelasan guruna pramuda nelasan guruna ku anjeun margi ayat misi khusus pikeun para wargi nelasan para wargi guruna teh mangga urang teraskeun di dongeng nu judulna Padepokan Sebaraga. Puguh nu tiluan geus kumerot ngadenge caritaan Santini kitu. Tiluanana pada ngagolak nafsuna. Puguh para mitra nafsuna ngagolak. Harita ngadenge caritaanana Santini kacidamatak pikabitaeunana. Sedengkeun ari mangsoyi ukur mencrong we ka Santini. Nuceuk pamikirna atuh cenah. Sasat nantang balai apan sasat kimur tadi sapara kancana teh. Atuh mulya eta jalma-jalma tarlenges. Sokomo awewe nu pasrah cara Santini tadi dalah awewe nu teu daek gesok dipaksa pirusa diguna sita kahormatanana. Teu nyaho eta awewe boga salaki teu nyaho lelengohan. Nu penting mah lamun anak buahna Kirang Ngaji geus mikahayang ka awewe kumanehna diakalan. Apan lain saurang dua urang cenah para wargi sadaya wanoja anu jadi korban kabiadaban nafsu setan Kirang Ngaji jeung sapara kancana. Sedengkeun ieu sasat ngadong nang tang balai nyeren-nyeren ke diri atuh puguh mangsoyi manghariwangkeun ka eta awewe. Tapi teu nyarita ukur cicing we ngabandungan kumaha ketakna eta awewe. Mujalim harita ngilu nyarita, "Kang, ieu bagian kuring heula Kang lah. Upang leutik atuh pan geus sababaraha urang da orang kita tadi paga ieu panyesaan wae. Nu ieu malah hayang pangheulana Kang lah pokona mah. Ulah nyesa batur hayang pangheulana pokona mah kitu," ceuk Ki Mujalim. Ngareret ka Ki Mujakar jeung Murtadi. "Wah, pamali sia. Bising katu ieu katulah miheula anu pangkolotna mah. Dina naon ge kudu nu pangkolotna heula, engke nyusul nu ngora. Di bagian akang heulakeun keun da Ki Adi mah. Mau bulung kabagean, moal beak moal lah. Kos tara biasa wae tuh Ki Adi mah," ceuk Murtadi mencerong ka Ki Mujalim. "Wah, sakali we tukang lah yang pangheulana lah. Ulangan ngasaan pasesaan unggul. Hayang pangheulana we Kang hayang nyaho lah. Ulah pasesaan wae atuh kitu we yang ngasaan. Jalim. Maneh mangke atuh. Tos jeung saha wae make jeung kitu sagala. Ceuk akang ge akang heula. Engke maneh mah paneuri da kabagean. Moal dibeakeun ku akang ge. Pangtu disesakeun loba keneh pokona mah." Ceuk Ki Murtadi para mitra nyentak. Disentak mah Ki Mujalim teh murungkut. Siga para mitra sadaya atuh. Ieu nu digebrig teh para mitra sadaya. Siga beunceuk digebrig bogo we. Beunceuk digebrig mah langsung para mitra ngejatnya. Santini ngadonna nyenghel we nempo parebut catur repok Santini cumarita. Sok atuh buru-buru. Lain kalah ka adu catur wae, kuring geus teu kuat ieu. Ari pikeun kuring mah rek saha nu mimiti hayu lah nu penting mah. Nu ngarahayu nu kolot ge teu naon. Dan mana pokona mah asal bisa we ngarampa dada kuring, ceuk Santini. Beuki ngahajakeun para mitra si jana teh nimbulkeun nafsu kanu tiluan. Ki Murtadi beuki ngagedur nafsuna. Harita ge lantaran sasat ucinga bisa disoroan paisan. Ningali kaayan pangawakanana eta mojang nu hareupeunana para mitra sadaya. Mangkaning katingali hunyu resa kembaran meuni harita teh para wargi
hari tage meniges kagambar jika lir ibaratnya buah cengkir we nu nempel dina dada. Kimur tadi ngalengkah ka hareup tuluy leungeun nyolongkrong rek ngarampa dada Santini bari jeung gagabah lantaran samarukna Santini moal meta nempo leungeun nu ngarongkong Santini gancang nepak eta leungeun kalawan suku kenca maju ka hareup satuluyna suku dipake malang suku Kimur tadi bari jeung dampaleungeun dipake ngadorongkeun dada Kimur tadi puguh atuh Kimur tadi diceblag kitu mangadayagdag harita bara dada didorongkeun sedengkeun atuh sukuna kahalangan bruk rubuh nang karak pengkang korejat Kimur tadi ngorejat ngarasa era jeung nafsu para mitra sedengkeun nafsuna beuki ngagolak pok atuh Kimur tadi cumarita nah nyai malah ngajengkangkeun ka akang lain hayang dirampa dada nyai teh kalau ngajengkangkeun salah atuh ngajengkangkeun kitu mah nyai ceuk Kimur tadi renghap ranjung eta mah ukur nguji wungkul atuh da Kang ka anjeun teh naha sakumaha gedena tanaga anjeun namun gede tanaga meureun kudu kumaha ngakalanana geuning karek sakitu ge anjeun mah geus rubuh atuh meureun moal bisa karampa dada kuring teh meureun kitu mah nya ceuk Santini nyerenge bari semu ogoan beuki nafsu we nu tiluan Kimur tadi beuki nafsu nafsu beuki ngagedur geus teu nyarita deui jeleng Kimur tadi ngajleng maksudna rek ngarontok Santini kalawan rek ditindihan maksudna kari kumabehna tapi bubuhan Santini lain mojang anu memang sakatiga para mitra lain mojang kosong bolostrong atuh tapi saurang mojang numbi banda pangarti cukup warahan mamakubu Santini ukur nyingcet ka kenca bari jeung suku dipalangkeun deui bru umur tadi teh namru deui wae harita teh para mitra geus 2 kali namru mur tadi beuki nafsu lantaran 2 geprakan manehna geus 2 kali rubuh korejat harita Kimur tadi ngorejat deui tuluy nyerenteng ka Santini nu keur ngajegat sedengkeun Ki Mujakar jeung Mujalim katilu mangsoi ukur lalajo sia awewe kasebelan sia ngahina sia ka aing ya awewe bangkawara si laing hayang modar meureunnya ngahina ka aing ya bising si laing teu apal ka aing nu ngaran Kimur tadi anak buah Kirang Haji saurang jadung deuleu ceuk Kimur tadi nepak dada bari renghap ranjung ngalawan nafsu ari kuring mah teu perlu kangaran anjeun jeung anak buah saha nu penting mah sok sanajan anak barongsai gitu naon ya nu penting mah sok sanajan anak liliwa gitu naon anak buta pangsisina teu naon-naon nu penting mah sok geura laksanakeun karep anjeun ceuk Santini mencrong ka Kimur tadi ku ucap-ucapan anu nimbulkeun nafsu puguh para mitra Kimur tadi beuki nafsu ngadenge caritaan Santini kitu tapi dirina teu wani gagabah lantaran nyaho eta mojang teh tanginas turta katempo dina gerakanana eta mojang teh henteu kosong bolostro wah awewe sia-sia sabenerna nikah euy di mana asa di mana lemur matu Banjar Karang Pamidangan ceuk Kimur tadi keur naon kuring nerangkeun ngaran jeung padumukan bari nage da moal pancakaki ya urusan kieu mah geus teu kudu pancakaki deui geus teu kudu pancakaki nu penting masok toel dada kuring lamun dada kuring geus beunang kakara kuring rek serah bongkokan ya dana jan diterangkeun ge percuma da lain baraya ya lain baraya antara urang teh deungeun-deungeun balang-bangan bari nage teu hieu teu walahir nganya kitu kuring mah kasasaha ge someah jeung deui narima wae syaratna dada kuring bisa kacekel sakitu ceuk Santini deui setan sia Kimur tadi beuki amek para wargi ngaso para mitra pamiarsa
harita geus teu bisa ditahan deui jeleng Ki Murtadi ngadeukeutan Santini. Kalawan langsung ngahebatkeun peup katuhu nu maksud rek ngahanca dada Santini nu matak pikabitaeuna. Puguh wae para mitra hunyur sakembaran nyeungseung katingalina. Nimbulkeun nafsu pikeunna atuh lalaki anu ningali model kitu. Santini rikat ngagiwar ka kenca bari nepak peureub Ki Murtadi. Bareng jeung kitu salabar peureub kenca Santini nyaleber maksud rek ngahanca gadok Ki Murtadi. Tapi dak Ki Murtadi ge lain jalma atahwara. Nempok kitu peureub Santini dirawel nu maksudna rek ditotogkeun. Tapi Santini ngarti gancang maling gerakan Ki Murtadi. Santini ngagajeleng bari tuur dipake nunyel angen Ki Murtadi. Tumerapna ka Ki Murtadi. Meyegeung tuluy namru deui. Geus 3 kali Ki Murtadi namru para mitra. Bubuhan kuat kene koreap Murtadi hudang deui tuluy nyarita kabaradna. Cagar, Jalim. Ngadon katelajo sia. Rempuk ye apa teh? Ceuk Ki Murtadi ngareret ka Ki Mujakar jeung Mujalim. Ngadenge kitu Mujakar jeung Mujalim tuluy laluncatan. Nu maksudna rek ngahurup Santini. Atuh ayeuna Santini teu kudu tarung ning hareupan 3 urang. Santini musirkeun perhatianana kanu tiluan lantaran bisi kapalingan reret, kapalingan gerak, panon linghas merhatikeun 3 urang anu ngepung dirina. Leungeun katuhu ngarampa tasbih nu aya dina beheungna. Ceuk pikirna, lamun dirina teu kuat kana tangtu ngagunakeun eta tasbih jimat pamahanan mamaku. Nu tiluan mulincer bari marawa pakarang lantaran ceuk pamikirna. Di mana beunang rek tuluy diparake pamuas nafsu setana. Da puguh Santini hade rupa hade wanda. Ki Murtadi mere komando jelung-jeleng tiluan nagara jeleng rek newak Santini babarengan. Jeleng Santini luncat kaluhur meuni kawas hampangeunaker. Puguh we nu tiluan ukur newak angin. Samalah ma para mitra sadaya tarang Ki Mujakar keuna kana tuur Ki Murtadi. Puguh we meuni ngajedak harita teh. Sedengkeun Santini memeh turun ka lemah teh sukuna mata nyepak sirah Ki Mujalim. Bangkieung Ki Mujalim ngabangkieung tuluy namru. Celek Santini napak deui dina lemah bari mencrong kanu tiluan nu keur pating kunian harudang. Sedengkeun nu tiluan beuki nafsu lantaran asa dihina ku saurang pantar awewe, tiluanana nyerenteng deui nyalampeurkeun Santini nu keur ngajega bari mesem. Lainan debeun awewe kurang ajar euy. Ceuk Ki Murtadi bari jeung ngalugas bedog. Nuduaan asa dikomando tuluy papada ngalugas bedog. Ai mangsoyi nempok Ki Murtadi jeung harita teh para mitra sapara kanca. Geus marsat bedog teh para mitra sadaya rada oge ngarasa hariwang kana kasalamatan Nyi Mojang. Pok mangsoyi cumarita ka Santini. Punten mung ceuk mang oge Nyai sing atos-atos. Tilunu tiluan teh kacida jarahatna. Punten junjung mang oge punten. Ceuk Mang Soyi ngabejaan Santini. Bari jeung dirina mah teu bisa majar kumaha. Lantaran leungeun ditalikung tapi dirina usaha pikeun ngaleupaskeun tali anu ngabeungkeut leungeun. Santini harita teu nembalan. Tapi musirkeun perhatian kanu tiluan nu kiwari geus papada marsat pakarang. Dirina kudu leuwih waspada pikeun jeung hareupan nu tiluan. Sabenerna mah mun teu kadorong ku nafsu, ti tadi ge Santini teh kudu beunang. Da puguh itu mah tiluan jaba lalaki tur geus asak pangalaman dina tarung. Sedengkeun Santini apaan awewe bari teu boga pangalaman tarung. Tapi bubuhan nu tiluan geus kabeulem ku nafsu amara nu dibarengan ku nafsu teu cenah para mitra hayang ngaguna sita kahormatan ieu Santini nu ngalantarankeun para mitra sadaya manehna poho kana Purwadaksina nu akhirna Santini bisa ngungkula nu tiluan. Seak Ki Murtadi teh nyeleberkeun bedogna bari luncat nu maksudna rek ngahanca Santini. Jeleng Santini luncat ka katuhu ngan Ki Mujakar nyusul nu luncat teh dipapag ku bedogna bari luncat.
Santini teu eleh rikat tuluy luncat deui nyingkahan bedog Ki Mujakar. Ki Mujalim gancang mapag cangkeng Santini nurek napak kana taneuh. Untung Santini bisa nempo pibahyaeun. Santini ngaragrageun awakna nyingkahan bedog Ki Mujalim anu ngarah cangkeng. Tapi Ki Mujakar nyusul tepus para mitra. Nunang karak bengkang tadi papaku bedog nu maksud rek ditarok. Santini reuwas lantaran pibahyaeun geus nampe. Untung sadar keneh kana kaayaan, rikat Santini ngagurentelkeun awakna dina gerakan ucing ocon. Selem bedog Ki Mujakar ukur ngadek taneuh. Gancang Santini ngoreja, hanya kal suku Ki Mujakar harita para mitra sadaya. Suku Ki Murtadi harita teh mapag tongong Santini. Turta keuna pisan. Tolonyong keuna pisan kana tongongna. Tolonyong Santini nolonyong meh-mehan rubuh mun teu kaburu mancuhkeun kuda-kudana. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, Santini gancang pasang kuda-kuda dina jurus kinanti. Bari panon mencerong katilu musuhna nu aya di hareup. Turta nyerkel keneh pakarangna. Hehehe Nyai. Yo, ari maneh terek tarung atawa ngajakan jaipongan karek kieuan heuh? Pira aku pasang jurus kawas jalma rek jaipongan ha? Hahaha. Atuh jaipongan kudu di panggung tapi teu naon jaipongan di dieu. Pokona lajeng si Kakang seret. Maju. Mundur. Hahaha. Cek Ki Murtadi nyengsirikeun kana pasangan Santini. Puguh nyata apan yen kuda-kuda dina pasangan jurus kinanti matak pikalucueun. Lantaran apan kawas jalma nu reka ngigel, Ki Murtadi sapara kanca teu nyahoeun yen sabenerna disutakeun satu kangen pasangan nu pikalucueun teh mibanda serangan-serangan nu mati turta ngabahayakeun pihak lawan lantaran ngadung tanaga simpenan anu memang cukup rosa naker. Duanana malah nganggap enteng kana pasangan jurus kinanti nu dipetakeun ku Santini. Teu kudu ngalobakeun heula carita sia Bang Barongan. Pokona mah teu kudu ngalobakeun carita barina oge. Dasar ganggarangan sia mah. Yeuh teu kudu loba carita. Pokona mah sok sia. Sok atuh geura lawan yeuh. Aing nya mah aranjeun duaan bisa ngarubuhkeun kami, ceuk Santini. Nu tiluan teu nyarita deui seak tiluanna nyerang ka Santini. Ku ngagunakeun pakarangna para mitra sadaya. Harita teh jeung Santini luncat, jeleng Santini luncat nyingkahana ka serangan Ki Murtadi. Bareng jeung kitu suku mata nu maksud rek ngahanca cangkeng Ki Mujakar. Ngan hanya kala para mitra Ki Mujalim mapag ku bedogna. Atuh satuluyna para wargi sadaya, harita teh Santini rikat narik deui sukuna. Lantaran emung ari sukuna kudu jadi caduk bedogna. Seak Ki Mujakar nyelemerkeun deui bedogna. Maksud rek nyacar bolang cangkeng Santini. Jeleng Santini luncat ka tukang, seak Ki Murtadi nyusul tepus ku bedogna. Jeleng Santini luncat deui ka tukang Ki Mujalim. Ki Mujalim malik nu maksud rek ngahanca Santini. Hanya kal para mitra, harita kapihulaan geraku Santini. Nu malik gancang dipapag beungeutna ku peureub Santini nu memang geus dieusi tanaga simpenan. Jabron Ki Mujalim kabeunangan. Bangkieung Ki Mujalim ngabangkieung. Rubuh saharita bari ngagero. Ki Mujakar harita para mitra sadaya ningali kaayaan kitu ngancam tak-tak Santini. Para wargi sadaya Santini bari ngagero harita teh bari ngagero manehanana rikat nyingkahan serangan. Sedengkeun Ki Mujalim kawasna kuat awakna. Lantaran geus bisa hudang deui
Akhirna Santini tuluy dicahcar ku serangan-serangan nu matak pika paureun. Santini rikat luluncatan para mitra nyingkahan serangan-serangan nu matak pika paureun. Memang para wargi di dieu katingali linghasna Santini para wargi dina ngoning tarung ngalawan nu tiluan. Sedengkeun para wargi sadaya nu tiluan beuki nafsu, manehanana beuki nafsu hayang paheula-heula newak Santini. Akhirna Santini tuluy dicehcer ku serangan-serangan nu matak pika paureun. Santini rikat luluncatan nyingkahan serangan sakapeung-kapeungeun malik nyerang di mana aya kasempetan. Sedengkeun ai mangsoyi ngarasa oge manghariwangkeun kana kasalamatan Santini nu di huruf 3 Jawa ku Jawara turta pada nyarekel pakarang. Sedengkeun Santini mah para mitra sadaya apanan katingali Santini mah harita ge dina kayan lemor hajeng deui jiwa awewe caca kamun leungeun teu ditarikung mah mangsoyi kana tangtu ngabantuan ka Santini dapan seutik gedena mangsoyi ge ngabogaan pangarti dina ulin bela diri da puguh dihenteu-henteu ge kasebut warahan kira ngaji saurang jadung. Sedengkeun Santini najan pangartina cukup ge ari dicahcar ku serangan tuluy-tuluyan mah bari ku pakarang turta teu dibere kasempetan teu wudu beakeun oge tanagana. Harita ge para mitra Santini rada kadesek jeung ampir-ampiran keuna ku sabetan-sabetan bedogna. Santini geus ipis harepan bisa ngungkulan nu tiluan meh geus beakeun napas Santini lantaran atuh meres tanaga. Ngan untung Santini kaburu inget yen dirina dibahanan tasbeh ku bapana. Inget kana hal eta celeng harita Santini luncat ka tukang ngajauhan musuhna turta gancang nyekel tasbeh nu aya dina beuheungna. Tasbeh dicekel ku leungeun katuhu tuluy diputerkeun. Aneh, barang eta tasbeh diputerkeun bet ngahiung sorana sada sora para mitra papetengan turta katempo aya sinar hejo jeung koneng muter. Nempok kitu musuh-musuh ting rarengkong bari silih reret pada baturna ngarasa aneh para wargi sadaya ngaso. Mitra pamiarsa nempok kitu musuh-musuhna pating rarengkong bari silih reret jeung pada baturna tapi bubuhan geus ngarasa kagok asom ditambah ku ngarasa nafsu teh geus teu mikir panjang deui celeng Ki Murtadi luncat ngadeukeutan Santini seak ngahambatkeun bedog ngarah kana awak Santini. Celeng Santini luncat ngajauhan tuluy dina jero hatena ngucapkeun kieu ngucapkeun la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Seak Ki Murtadi ngaheumbatkeun deui bedogna. Santini rikat ngakiwar kagigir bari ngababuk bedog ku tasbeh. Peletok bedog potong jadi 2. Ki Murtadi olohok bengong lantaran bedogna potong. Santini olohok lantaran karek nyaho kana kakuatan eta tasbeh. Tapi teu katalanyuran Santini muterkeun deui tasbehna. Bari ngalengkah ngadeukeutan Ki Murtadi. Ki Murtadi unur-unuran seret nyamut peso balati tina cangkengna kalawan langsung dilempagkeun ka Santini. Siap ku Santini dibabuk ku tasbeh. Peso balati potong jadi 2. Santini tuluy ngalengkah ngadeukeutan Ki Murtadi. Ki Murtadi unur-unuran harita teh. Batur, serang euy serang. Ceuk Ki Murtadi bari luncat ka tukang. Sedengkeun Ki Mujakara jeung Ki Mujalim teu buru-buru nyerang atuh ka Santini. Anggura silih reret bangun teu wani lantaran nempo bedog Ki Mujadi. Ki Murtadi potong. Santini tuluy ngaburu bari angger muterkeun tasbehna. Nyingsieunan ka nu tiluan. Nu tiluan malah unur-unuran teu wani nyerang deui. Hayo sia bangsat. Cenah aranjeun hayang ngasaan haneutna awak kuring. Sok buru-buru atuh maraju ya. Kuring mah geus teu kuat ye nungguanana, ceuk Santini.
sedang kenutiluan malah tuluy unur-unuran tewani ngadeketan Santini. Seak Santini ngubetkeun tasbih aneh lantaran tina tungtung tasbih melesat sinar koneng jeung hejo nu ngarah ka musuhna. Celeng-celeng musuh-musuhna tingkera jeleng nyingkahan eta sinar. Cobet sinar hejo koneng keluar tina tasbih kena kana hiji batu. Brah eta batu belah jadi dua. Waktosna se. Rupina duwi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Ye dongeng karangan Rai Salira dina bagian ka 27. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga permios.